Kucing teh geuning teh. Ay, iya non. Nate barosan. Mana kau ngecak nu balong nu kayaknya kan? Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Ting batu ieu. Buat sama masuk dah. Ya kagak aja lah. Ini besok mandi. Kau ay. Dah bang. Oh, ini mana hotel apa ya? Di dia nu jualan balong saheuh. Aing butuh jang badai lumayan meureun lah. Laukna aing. Oh, itu di song jam mah geuning. Simpe nyahoeun orang dia mah aing isuk sudah. Tumarang meunang sampai ayeuna. Sing tanyakeun lah. Lumayan baru panen. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam, menon Kang. Ieu di dia anu ngajualan balong di mana di? Eta gimana Kang? Bising butuh mah eta di dia bosna. Oh, di dia. Ayo tuh Kang, antar Kang. Udah, ganggu ngopi aing. Kurang butuh ya, Kang. Kuing antar. Itu desa non Kang, namina? Sinagala. Negara. Orang itu di Palembang. Nama. Eta bos IKST. Kudu ih. Isu kok ngana-ngana teh kau. Udah can HS ekonomi. Iya Kang, rumahna. Heeh, Kang. Oh iya. Salam. Emang kau? Kita berbalong tukang. Udah. Iya, camana. Udah lah tuh. Woi, udah woi, bos. Udah siap. Smaller, masih Peggy. Iya. Nu meli belong na, my name is. Ngomong nanti. Waras tapi. Siap. Bos aing tuh teh. Oh, non Kang. Ajar. Iya, me. Ngomong na Oh, cina tengah. beli balong luna. Mene Inggris. Beli balong luna. Emang boga balongnya kemana deh? Balong is 10. Iya. Langsung ke tukang bae kurang dibarinya kok. Balongnya enggak, Pak. Bos, melo. Nih, Ibu. Ini punya BP saya. My name is me. Sang. Eta Kang, bos teh ngomong cenah ek meser balong nu mana cenah. Kang, bade nu mana dah balongna? Kayak orang bebeja ka si bos. Ngerada ageng we, Pak. Ya. Aduh, orang mah mal dijual ieu wayahna. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Orang boga non balong panjang soalnya. Emang kunaon gitu tadi jual? Tuh bahasa di dia teh legenda. Mungkin bahasa mah. Soalnya lauknya berkualitas. Iya. Lok non bae tuh. Piranha, megalodon, Anjing, sama. heeh mangkana ulah mau balong urang soalnya mahal. Nggak kuat ieu. Moal eh. Tapi kayak sih lauk legenda ya di dia. Ade we Lok non tuh. sepat betok. Ada Kang. Tenang-tenang guys gitu atuh. Mohon Betok. heeh. Geus dah nu ieu mah nu si bos tadi. Nah, sok mangga. Ek nu mana ya, Mang? Ek di masih mana fofo. Nu rada ageng we. Itu ngomong naon tadi, Bos? Iya. Nah, tukang pulungan bae. Lihat aja lah. Wah. Wah, jangan. This is empang aye. No. Nah, Dewi. boka dia Kang. This is Indit ya. Sari kok. Baralik koin dihampura sia. Balik budak. Coba koret aku. Dah bang. Wah, ya amjada sia, sampura. Coba. Ek milih balong ngoyo tanu eta cenah.
Nu ieu we nu rada rapi. Sabaraha Bos, hargana? nu ieu cenah. Hargana? Miliar. Nah, Jess, mahal teuing. Sabaraha ka bener? Miliar. Sabaraha? 15 juta. Oh, 15 juta cenah. Atung geus wios nu ieu we. Nih. Nah, ya. Wah. Laga oge yuk, balong. Tapi orang-orang Palembang yuk, tadi ka Cinagara wow jauh teh. Oh, tadi nih tas Akang tadi we. Kang, ieu ka dieu cing Kang. Oke lah. Dia pada minta selang lah. Sok gawe. Karawe atuh tong ngomongin kitu ye. Kela bos, sama Ah, bos. gawe. Jadi. Tuh, aing dia. Iya. Bos ya. Kang. Iya Kang, pan ieu teh balong teh. Ieu urang balong teh di Cinagara, urang lain orang dieu. Meureun ke teu kaurusnya. Itu sadi nu tadi dicarikan pisah Kang. Kang nu gawe mah anak buah itu bising butuh pagawean itu nganggur bae itu tadi gabut meureun nyona keun lah. Iya. Pokoknya tuh Kang anak buah si Akang mah suruh we nya, ieu hamputan pisan urang da sanes orang dieu. Da di ditu mah teu aya balong teh, mata neangan ka dieu ge. Siap kan diobrolkeun yang pagawena. Kayak orang ngobrol yang ieu bisa gawe di dieu. Oh nya tuh Kang nya. Ieu hapunten ngagawekeun pisan. Ieu bade pamit we nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang, tadi yuk, dia pagawean jeung nyaraneh. Naon? Dia bisa teu lah. Bisa aing, si aing mencat mah. Nah, Bu. Kayak aing meuntes aing meuntes ya. Halo, Geus si cing di dia bae ngomong lah ka dia. Bang. siap. Kalau bae kudu Oh. mencat segala. Nyane, kuing berpagawean. Oh, sok. Kita ngurus balong ieu, Oh, balong saya tanah. bos di Palembang. Oi, kaya raya meureun. Nya, Oke. tah adean ku kumbung tuh 2. Siap, Bu. Ngumbung Kang Ayah, karena ieu mi. Bagi dua. Ini kumbung Kang Ayah mi rame teh. Oh. Oke, di tanganna dugem. Gitu aja, Nah, Bang. Astagfirullah. Sok. gawean ye, Oh, jok, guys. ngalawina Kang Ayah. Alhamdulillah. Itu sabra kira-kira sabra petak. Iya nah sabra petak. Naon ku kumbung? Heeh. Kumbung paling Kang Ayah bae Hiji 2 jaga 3. jarak bae lah 5 meter. Nah, tuh bos yuk. Ya, enak soalnya pandemi. Pandemi. Atuh mau pandemi gitu, mal beunang ke kumbungan. Moal atuh make masker. Iya. Oh, atuh ke kacaina. Heeh. Keur ngawaduna. Terus Satu yang ngalawi ya. heeh tadi tuh Cinta yang